Qala muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ata tuluy dongkap Nabi ila ashabihi ka sahabatna Nabi ubaila subhi dina sameme waktu subuh bima kata di Mekah palama asbaha maka samang-samang sasubuh Kanjeng Nabi kotoa tah pegat Kanjeng Nabi wa arofa sareng kuninga Kanjeng Nabi annan nasa kana saestuna jalma-jalma takdumu eta ngabohongkeun nasku ka Kanjeng Nabi paqaida teras cali Kanjeng Nabi hajinan barina nalangsa pamarro teras ngalewat bihi ka Kanjeng Nabi saha Abdullah saha aduwullahi musuhna Allah Abu Jahlin tegas nama Abu Jahal Paja'a tuluy datang Abu Jahal hatta jalasa sehingga diuk itu Abu Jahal ilaihi cakatan Nabi Pakola tuluy ngucap si Abu Jahal lahu ka Kanjeng Nabi kal mustahji saperti anu ngaguguyonkeun hal kana nahatos bukti naon min sayin tina hiji perkara qala atawa jadi cek Abu Jahal teh nah aya hiji perkara nu kudu dicaritakeun tah kitu nya eta Abu Jahal teh jadi rada ngahinakeun ka Kanjeng Nabi teh qala teras ngucap Kanjeng Nabi naam sumuhun qala ngucap Abu Jahal ma eta naon huwa ari itu ma qala ngucap Nabi usro tos di berjalankeun sahabi kami alailata dina waktu penting qala ngucap Abu Jahal ila aina kamana qala ngucap Nabi ila baitil muqaddas ka baital muqaddas qala ngucap Abu Jahal summa asbahta tuluy subuh-subuh anjeun baina dohronina antara tonggong abdi sadaya beusi nama hareupeun abdi sadaya kitu nya qala ngucap Nabi naam sumuhun palam yaro maka henteu ninggal Nabi annahu saestuna itu Abu Jahal yak dubu eta anu ngabohongkeun Abu Jahal ka Nabi mukhafatan karena sieun annahu saestuna itu Abu Jahal ya jahadu eta ingkar Abu Jahal ka Nabi al hadis in da'a lamun ngagero Abu Jahal qaumahu ka kaumna Abu Jahal ilaihi ka Nabi qala ngucap Abu Jahal ara'aita kumaha pendapat anjeun in da'autu lamun ngagero kuring kaumaka ka kaum anjeun ata hadisu nah harek nyarita anjeun hum ka itu kaum bima kana perkara hadasta anu tos nyarita anjeun ka kuring qala ngucap Kanjeng Nabi naam sumuhun qala ngucap Abu Jahal ya masaro Bani Ka'ab bin Lu'ay hei para golongan Bani Ka'ab bin Bani Lu'ay halamu kadarieu cenah tidaknya halamu kadarieu kitu nya
pan qadaj tuluy kumpul ilaihi kanabi saha al majalisu pirang-pirang ahli majlis sinama nu tadi dikira waja'u jeung daratang jalma-jalma hatta jalasu nepi ka dariuk itu jalma-jalma ilaihi ma ka itu Kanjeng Nabi jeung Abu Jahal. Pakola teras ngucap Abu Jahal hadis kudu nyarita anjeun kaum maka ka kaum anjeun bima kana perkara hadasta anu tos nyarita anjeun ka kuring bihi kana itu mah. Pakola teras ngucap saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni saestuna kuring usri diberjalankeun kuring diberjalankeun saha bi kuring alailata dina waktu peuting qalu ngucap kaum-kaum ila aina kamana qala ngucap Kanjeng Nabi illa baitil maqdis ka baitul muqaddas qalu ngucap jalma-jalma summa asbahta baina dohronina summa asbahta tuluy subuh-subuh anjeun baina dohronina antara hareupeun abdi sadaya qala ngucap Nabi na'am sumuhun pamin baina musfikin maka eta tetep di antarana kaum aya anu keprok wa min baini wadiin jeung eta tetep di antara aya kaum anu nyimpen yadahu kana leungeuna itu kaum ala roksihi luhureun sirahna itu kaum muta'ajiban barina anu ngarasa kaget wadoju jeung rame itu kaum-kaum wa aqdamu jeung nganggap pohara itu kaum-kaum dalika kana itu umat. Pakola teras ngucap saha al-mut'im si mut'im ngaran jelema ya teh mut'im bin Adi Mut'im bin Adi kullu umrika ari saban-saban urusan anjeun qoblal yaumi dina samemeh poe ieu kana eta bukti itu kullu umri amaman eta teh enteng ghairu qaulika salianti ucapan anjeun al yauma anu poe ieu ana ari kuring nama jadi cek si mut'im teh naon sari urusan Kanjeng Nabi cariosan Kanjeng Nabi nu ti heula teh eta mah rada masih kene untung cenah tah ucapan nu ayeuna mah asa geus teu asup akal cenah tah gitu nya cek si mut'im teh eta teh ana ari kuring ashadu eta nyaksi kuring anaka kana saestuna anjeun kadibun eta anu bohong nahnu asina mah kadibun eta anu bohong nahnu ari abdi sadaya nadribu eta numpak abdi akbadal ibila kana tonggong-tonggong onta ila baitil maqdis ka baitul muqaddas musidan barina maju sahron kana sabulan wa munhadiron jeung balik deuna sahron kana sabulan tajamu nyangka anjeun annaka saestuna anjeun ataita datang anjeun huka itu baitul muqaddas bilailatin dina sapeuting walata jeung demi pangeran Lata wal Uza jeung demi pangeran Uza la usadiku moal ngabenerkeun kuring ka anjeun. Pakola teras ngucap saha Abu Bakar